Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Wilujeng Sumping kasadayana di SMA Negeri Hiji Banjar. Alhamdulillah tepang deui sareng simkuring Aep Saipurrahman. Simkuring salaku pangatik bahasa Sunda. Seja ngadugikeun materi anu aya patula patali sareng materi bahasa Sunda. Dina danget ayeuna materi anu baris dipedar nyaeta ngeunaan panumbu catur. Samemeh urang guar leuwih jero ngeunaan panumbu catur, tah ayeuna hideep kudu apal heula naon nu disebut panumbu catur. Oge naon wae tugas panumbu catur teh. Sarta kumaha struktur dina panumbu catur. Tah ayeuna urang guar ngeunaan panumbu catur. Samemehna hideep tangtu kungsi ngalaksanakeun kegiatan sawala. Kegiatan sawala atawa diskusi teh rea jenisna kayaning kongres, seminar, panel, debat jeung sajabana. Dina kegiatan sawala diperlukeun nu ngatur nu disebut panumbu catur. Tah jadi ari panumbu catur teh atawa istilah disebut moderator nyaeta jalma anu tugasna mingpin sawala atawa diskusi. Tah ayeuna hideep kudu apal naon nu disebut sawala atawa diskusi. Jadi ari sawala teh nyaeta kagiatan pikeun madungdengkeun hiji masalah anu dianggap penting ku para pamilona sarta ngahasilkeun hiji kacindekan. Samemeh urang kapapancenan jadi panumbu catur, tah urang kudu apal heula naon tugas panumbu catur. Tah jadi tugas panumbu catur teh anu utamana mah nyaeta ngatur lumangsungna sawala ti mimiti bagian bubuka nepi ka panutup. Dina proses kegiatan sawala atawa diskusi, panumbu catur kudu bisa ngahirupkeun suasana nepi ka sawala teh jadi hegar atawa henteu ngeuyeumbe atawa oge henteu monoton. Tah teras pancen ngawanohkeun pangjejer ka pamilon ku cara macakeun biodata pangjejer atawa nu sok disebut kurikulum vitae atau CV. Lianti ngawanohkeun pangjejer ka pamilon, panumbu catur oge boga wewenang nangtukeun lilana waktu nu diajangkeun pikeun pangjejer keur ngadadarkeun bahasanana. Kaasup nangtukeun atawa nunjuk saha anu baris meunang giliran pikeun nyarita atawa nanya. Tah sabada rengse pangjejer ngaguar pedaranana biasana sok ditema ku acara sawala atawa tanya jawab. Nya lebah dieu pisan panumbu catur teh baris diperlukeunana jeung baris diuji katapisanana dina ngatur lumangsungna sawala. Salajengna urang pedar ngeunaan struktur panumbu catur. Nu kahiji aya salam bubuka. Tah biasana dimimitian ku kecap assalamualaikum atawa wilujeng enjing, siang, sonten atanapi wengi. Aya oge anu sok ditambahan ku kecap sampurasun. Nu kadua aya ngawanohkeun diri. Contona sapertos kieu. Saderek sadayana dina danget ieu simkuring Komar kapapancenan janten panumbu catur sawala kelompok. Kalaresan anu bade midang teh nyaeta kelompok 7. Anu katilu nyebutkeun jejer materi sawala. Contona sapertos kieu. Jejer anu baris dipedar ku kelompok 7 ayeuna
perkawis mangpaat tempe pikeun kasehatan. Anu kaopat ngawanohkeun pangjejer. Contona sapertos kieu. Sateu acan kelompok 7 ngadugikeun materina, simkuring bade ngawanohkeun anggota kelompok saurang-saurangna. Anu palih tengen nyaeta saderek Dana, anu palih tengah saderek Dani, sareng anu palih kiwa saderek Dini. Teras anu mancen janten notulen nyaeta saderek Dina gedengeun simkuring. Nu kalima ngamimitian sawala. Contona sapertos kieu. Saderek sadayana supados teu nyangkolong kana waktos, mangga ka saderek Dana, Dani sareng Dini kanggo ngadugikeun materina. Anu kagenep mere waktu kapamilon sawala pikeun nepikeun saran, usul atawa pananya. Contona sapertos kieu. Saderek sadayana panyatur kahiji nepi ka 3 tos ngadugikeun pedaranana. Tah salajengna pilih ti para saderek aya nu teu acan jelas, mangga dipaparin waktos kanggo ngadugikeun patalekanana. Atuh ayeuna mah mangga ka para saderek dihaturanan kanggo ngadugikeun rupa-rupa pertanyaan atanapi saran ka kelompok 7. Anu ka-7 negeskeun deui anu ditanyakeun ka pangjejer. Contona sapertos kieu. Kitu tah patarosanana teh, saurna kadaharan naon wae anu bahana dijieun tina kacang-kacangan. Mangga walarana mah nyanggakeun ka kelompok 7. Anu ka-8 konfirmasi ka pananya. Contona sapertos kieu. Kumaha saderek panaros? Eta walaran anu dipimaksud ku saderek teh. Saupami masih kena panasaran, mangga ka pamilon sanesna bilih aya anu bade mairan atanapi naroskeun dihaturanan. Anu ka-8 ngomentaran jeung negeskeun eusi sawala. Contona sapertos kieu. Tah kitu saderek sadayana, materi anu dipedar ku kelompok 7 teh muhun leres pisan. Geuning tempe teh ageng pisan mangpaatna pikeun kasehatan. Atuh salajengna mah urang pungkas bae ieu sawala teh. Simkuring salaku panumbu catur neda dihapunten bilih aya kalepatan salami mingpin ieu sawala. Nu ka-10 ngawilujengkeun ka pangjejer. Contona sapertos kieu. Sateu acan dipungkas mangga urang emprak. Minangka pangwilujeng ka kelompok 7 anu tos ngaguar mangpaat tempe pikeun kasehatan. Anu ka-11 nyaeta mungkas sawala. Contona sapertos kieu. Salajengna urang tutup ieu sawala kelompok teh ku aosan hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Buku sumber anu dianggo dina materi panumbu catur nyaeta basa Sunda urang pikeun murid SMA, SMK, MA kelas 11. Kurikulum 2013, revisi 2017. Kenging Padingding Hairudin saparakanca. Sakitu anu tiasa kapihatur, insyaallah tepang deui dina pangajaran basa Sunda anu salajengna. Tutus langkung ke panghalang bobo sapanun carang sapakan hapunten anu kasuhun. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.